gitu ieu da abi mah teu gaduh sasi idola maneh. Mohon. Abah we abi mah. Abah aya deui. Mohon nya Batur sepuh. mapan saha idola maneh? Miyabi henteu abi mah. Miyabi asa apal? Abi polos. Abi mah mie goreng we. Mie goreng abdi mah. Di Jepang teh dah. Oh gitu tuh. Nah geuning apa? Apa? Abdi teh aja sok di-share. Oh. Berarti bodak KLA mah ngomongkeun kana itu nya. Nya di antawis. Margi Miyabi teh alumni KLA. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baraya salam dunia kayak JB Podcast Makalangan dangat ayeuna luar biasa spesial kemargi Mi Eling 28 Oktober 82 tahun Sumpah Pemuda. Kaleresan pemuda di Jawa Barat ayeuna sumping aranjeuna nya eta aya saha cing. Saci. Di Malang aya bewara rek datang make senia ki dalang yoga suara dalang ekstrim milenia. Waduh. Sampurasun ki dalang. Rampes bah. Hatur nuhun AA Yoga sareng AA Ajis. Kaleresan ari AA Ajis mah da sok Makalangan oge sareng KLAJB. Mohon. Luar biasa. Abi kaget sing mana horeng anjeunna teh manajer GH3P. Mohon. Eta teh singkatan naon GH3P teh? GH3P teh GT ieu Giri Harja. Giri Harja. Nya Tilu teh. Tilu. P-na Putra. Giri Harja tilu. Putra. Nya jadi putra Giri Harja tilu lah. Putrana Giri Harja tilu. Nya. Berarti upami kitu ninga atuh kanunamina Abah Asep Sukana. Oh, atuh, panas ieu deui. Abah Asep Sukana teh jeung Abah Asep Sunana teh dulur pateterean. Nya. Pemirtub, janten namina Abah Asep Sunaria salaresna dina KTP nama Abah ti payun mah lahir, nami lahir nama Abah Sukana. Oke, pemirtub jadi iya pamika pungkur teh kieu. Hukum hacik sejarahna eta. Sejarahna teh ai Abah Sunaria teh abuna garwana Abah Sunaria teh. Kagungan putra nu katujuh dina keur kakandunganana teh. Ieu budak tong dingaranan. Hah? Tong dingaranan. Tong dingaranan. Oh. Gubrak we ka alam dunya nya. Leres. Nya, tah gubrak ka alam dunya. Terus dipasikeun ka Majajar teh rayina Abah Sunaria. Abah Sunaria, mohon. Aiku Majaja da manya budak ngaranan Abah Asep teh. Leres. Geus we Sukana we. Ai Sukana teh tina kecap Sasukana. Nu matak dina paripola kapungkurna Abah kaetang budakna teh baungna kacida. Abah Asep teh. Baungna kacida telenges pami bahasa Sundana mah. Mohon. Ku telenges-telengesna Abah Asep punten sanes cawoka cenah pi kumahanya kadang-kadang minangkana aya teh munding gitu tah di dusan. Di dusan simpen tengah jalan nya. Katanya ojek brokana aya naon dia kitu. Di purak teh taimun. Nya. Aya nu pika karena kejadian cenah murang kali oro. Di dotan teh pake ku susu. Ieu mah ku jalantah. Ya wol gitu. Nya gitu. Luar biasa. Nah ai namina mah Sukana. Ai jadi Asep Sukana teh kulantaran kan ai dusun nama Ujang atanapi Asep gitu. Jadi Asep Sasukana. Asep Sukana. Digentos ku Abah Sunaria teh kapungkur teh da ngewa cenah Sukana mah gentos jadi Sunandar. Sunaria nya. Abah Aki berarti nya. Aki Abdi. Sajarah nuliskeun yen Abah Asep Sunaria dalang maestro kebanggaan Jawa Barat anu mapaesan kahirupan kesenian wayang golek nepikeun ka mancanagara ieu prestasi. Aya inspirasi naon ayoga dicandak tina karakter Abah Asep Sunaria. Upami abdi manang gitu nya secara perspektif abdi pribadi Abah Asep eta teh meureun anu jadi motivasi abdi jadi dalang oge sabenerna mah. Oh, inspirasi kanggo ayoga anu ayeuna micinta kana dunia dalang. Oke, mohon. Anu jadi kapanang ku abdi teh Abah teh jalmina teh jalmi anu
tuhu teguh karena pancen dina prak-prakanan pawayanganana. Mohon. Jadi hiji jalma anu emang lamun geus cicing jadinya. Oh. Konsisten. Upami abah ningali naon boh eta anu sifatna modern atanapi minangkana TV atawa aya film tentang modern naon juga cowboy atau kumaha. Kadang-kadang abah mah berimajinasi teh kumaha carana nepakeun kana wayang gitu. Jadi abah mah geus pola pikiran teh wayang gitu. Hartosna eta inovasi. Wow. Matak abah mah manang ka abah teh jalmi figur anu memang kukuh pengkuh dina pada melanana nu luar biasa. Dan itu tercermin dari sosok Aki Dalang Yoga ayeuna. Inovasi tiada henti tanpa batas. Kumargi dieuyeban ku Bapak Manajer Kang Ajis. Kang Ajis, ningali ayoga kumaha ye dina rengkak paripolah ngamumule seni tradisi seni wayang golek ieu. Simkuring mah ninggal anom dari simkuring mah nya. Sakapeung anom, sakapeung sayang sih. Da abis sok dipeluk dipengker jadi sayang-sayangan. Bakat tingkuloma. Jadi pagiling gisi unggal dinten jadi tos taya jedadi atau kumaha gitu. Kadang-kadang si genut gitu. Mana kitu ka abis si genut. Kan abi mah genut meujeuna. Iya berarti gagal diet teh aya. Gitu. Kelebihan si spek. Mohon kumaha. Ari nu katinggal ku simkuring, nu karaos lah ku simkuring nya anjeunna mah sebagai dalang muda anu laras-laras nu ku simkuring di jantan guru. Mun margi naon nya dina gerak ngawayang garapna pun abi sangat ngefans lah di luar manajemen abi ngefans pisan I love you. Lugi nu kabebeakan kitu nya. Rokok naon maneh eta? Rokok ieu. Minta sebatang. Biasana kitu pami muji teh. Pami di Gede Harja pami muji bebeakan kitu teh. Rokok naon maneh? Gitu. Teu jauh di rokok. Pokona mah Ajis mah ka ayoga mah ikan hiu make toga. I love you ayoga. Gitu. Mohon. Terus ti kawit iraha Ajis ngamanajeran GH Tilupe. Lamun disebat ngamanajeran di iraha simkuring oge hilap deui. Tos lami tos lami gitu. Sakingnya tos sasarangan dan berjalanna waktunya terang-terang di posisi ieu gitu. Dari niatna mah simkuring hoyong diajar ngadalang, Bah. Apaan tos tiasa Ajis? Ngadalangan pun pojo. Iya. Gitu. Mohon. Mung hoyong maguron ka almarhum nya kabujang ngantunkeun nya panginten simkuring ayeuna maguron ka dieu secara langsung nama gitu. 2014 di bulan Maret Abah Asep ngantunkeun di Yusua 56 tahun. Tapi 58 tahun tapi tapak lacakna luar biasa dikeun ka ayeuna masih warga Jawa Barat utamina warga dunia oge. Luar biasa masih ngajenan. Ayeuna lungsur margi ningali di komen di YouTube-na channel GH Tilu Putra. Hampir sadaya komenna teh ningali seolah-olah ayoga teh reinkarnasi Abah Asep. Amin. Berarti paminumutkeun Bapak Manajer naon anu nyurup ka ayoga? Saurang simkuring nya. Pemandangan simkuring nya pribadi. Rambut menyurup rambut. Abi teh siri. Abi mah sadar diri hirupna jadi tibatan engke mending teh ayeuna rambut. Nu nyurup mah rambut. Turunan Kang eta mah gitu. Terus pisannya. Kumaha nu karaos ku ayoga nalika disebat ku para pemirsa YouTube nalika disebat reinkarnasi tuang Rama. Ai hukum eta mah jiga nya. Ai cek abdi mah ninggang kana jiga mah jauh kannya. Oh gitu. Tetep ai kana mian hiji figur Asep apunten kana berjenengan Abah Asep Sunandar teh. Tetep rek di kumaha oge tetep da hiji. Leres. Moal tiasa di wilah-wilah deui gitu. Leres pisan. Ngan panginten kulantaran abdi panginitan kulantaran kamotivasian ku almarhum Abah. Leres. Tina sarengkak saparipolah nah itu ieu da abdi mah teu gaduh sasi idola maneh. Mohon. Abah we Abah. Taya deui. Mohon nya batur mapan sa idola maneh Miyabi henteu abdi mah.
Ya abi asa apa? Abi polos. Abi mau mie goreng we. Mie goreng abdi mah. Di Jepang katanya. Oh gitu. Tuh. Nah, geuning apa? Apa? Tapi teh aja sok di-share. Oh. Berarti bodak KLA mah ngomongkeun kana kitu nya. Nya diantawis. Margi mia abi teh alumni KLA. Ayoga 12 Februari tahun 81 ngagubrak ke alam dunia lajeng di 2008 langsung ngadamel hiji prestasi se-Indonesia janten juara padalangan Jawa Barat Jawa Barat di TPRI. Wakil ti Pepadi. Wakil di Kabupaten Bandung. Mohon. Pepadi Kabupaten Bandung ya. Nya. Mohon. Persatuan Padalangan Indonesia. Mohon. Itu yuswa 18 tahun menuju SMA. Nembe keluar SMA. Nah, dikeluarkeun baong, A? Henteu. Oh, henteu. Ai abdi mah jalmin. Antong kita. Jadi eta mah abdi teh acan kantos cacarakan ngawayang wengi nya. Benten ngawayang wengi sareng ngawayang siang. Di mana bentena? Bentena ngawayang siang mah teu terlalu formal jeung teu katambah-tambah lain dipenta ku nu hajat. Oh. Da biasana upami nu hajat misalkeun hoyong nabuh abahnya lumrahna padalangan mun pami wayang pami nabuh wayang teh kadang-kadang amerada merah make beurang oge. Jadi satu paket nya da kulantaran anu diudagna wengi jadi siangna mah teu patos dipelere ieu mah minangkana mah asal aya we nya tah jadi aya ngawayang siang mah sok diangge ku barudak anu bade janten dalang teh jadi latihan. Gitu. Tah dina nalika eta mah abdi teu acan ngawayang wengi. Ukur osot teh tiasa teh ngawayang siang anu format waktuna teh 2 jam, 3 jam muhun. Nalika arita abdi teh sanes abah salasna mah anu miwarang teh. Miwarang kadinya teh Ari dukun. Anu di Padalarang ke dalang Ari dukun. Hayat teh miwarang ka abah teh abu eta asupkeun budak. Kadinya sedangkeun dina abi emut keneh dina pelaturanana minimal teh 20 tahun. 20 tahun. Sedangkeun abi teh nyukupan. Malahan abah ge eta ka ari teh nyarekan lak-lak dasar. Ai sia teh rek ngaruntuhkeun aing. Bisa naon eta budak can naon cicing kumaha dewek cek abah cek si Ari teh. Nya. Nya direka sapetekah pola ngadamel gendingan, ngadamel itu ieu. Sedangkeun harita teh anu jadi kontingenna teh seueur pisan anu dalang-dalang anu parantos aya pinunjul. Jumeneng lah nya. Dalang Wawan ngiringan. Oh iya ti Adeden Kosasi ngiringan. Aduh ti PMP nya. MPP di Putra Geri Harja 2 eta teh. Aduh. Tapi nya alhasil pangitenda abi mah harita lain kelantaran gembor atau kumaha nya data apal teh harita mah. Leres. Resep we ngawayang teh. Mengalir gitu masih kena sekolah teh sekolah latihan diajarkeun ku wadadan diaping ku Abah Asep. Terus efeknya alhamdulillah dikeresakeun. Ai juara hiji 2 mah sanes eta mah harita teh. Jadi tiap juara teh ya 2 nominasi. Hiji juara penyaji terbaik, kaduana juara sabetan. Berarti penyaji terbaik harita teh. Ya, jadi dua gelar, penyaji terbaik sareng sabetan. Duanana ku Ayoga. Aku abdi. Wow. Ya, alhamdulillah. Ajis eta prestasi Ayoga luar biasa eta. Cacakan teu acan nyakola nu leres serius gitu. Tapi luar biasa hasilna tiasa nyabat 2 gelar di tahun 2008. Numutkeun Ajis aya kelebihan nilai plus naon di diri Ayoga. Di nilai plus gitu. Iya, pastilah ada plus. Saura abi mah plus. Min ieu mah min 1,7. Nya kelebihanna mah nu katinggal ku abdi mah garap. Tina garap aya langkung malihannya saura abdi pribadi. Aya langkung oge di Abah saura abi nya ari penilaian bebas penten gitu. Tina ya salami abi ngiring di panggung ya sebagai penonton lah abi menempatkan sebagai buta nih reuas. Aduh. Tong digetukeun deui eta body shaming Abah namina. Body shaming bullying. Dalam taya hukum ayeuna keneh Bah. Sim Kuring bangga pisan aya di posisi khususnya di keluarga besar Giri Harja Tilu Putra ninggal dulungan Sim Kuring nya. Dalam favorit Sim Kuring. Wah tina garap Sim Kuring. Malian pernah satu acara arita abi mindset abi ningali anjeun nuju ngibingkeun wayang.
sepertos abah pisan. Leres. Gitu. Oh, Dugi ka berarti Ciramai abi leres eta. salah sahijina eta nilai plusna ku pemirtub teh nya di channel GH Giri Harjati Luputra. Cirambai mah maneh eta nyeri beuteung ngapanan eueuh WC, jauh ka WC cet. Jujur ke jujur. Tapi leres bah gitu Pak. Tina fisik pun pami dipengker ya, abi kan calik dipengkeran anjeunna wae gitu. Dipang abah pisan gitu. Abah pisan ya. Rokok naon ji eta ji. Tong rokok lah transfer gitu. Tiba sarua orang butuh transfer mah teh. Manajer transfer ka Ayoga nya. Dibalik-balikeun tadi dunia terbalik nu kieu. Ayoga 7 November mangrupikeun hari pawayangan saalam dunya. Biasana di Jelekong teh sok rame di Padepokan teh. Tah dina zaman kiwari ya pandemi corona, kumaha tarekah Padepokan dina bade mieling hari pawayangan internasional. Nah, salerasna bingung sih. Upami aya wacana oge di keluarga baridayakeun tetapi henteu nya tidak terlepas dari keayaan ieu corona. Leres. Jadi teh kahambat oge. Bade nyuhunkeun dana ka itu ka dieu datang tosna oge bilih teu nyumponan kana protokol kesehatan. Margi si dana teh kana vaksin teh meureun. Nah, kitu nya upami ngudag kana abdi salaku praktisinya abi mah kecewa weh. Leres. Kuayana ieu kejadian. Da margi keur maka tambah meureun nya kan kalaresan di Kabupaten Bandung teh nuju aya kampanye. Oh nya kanggo kaping 8 Desember. Mohon. Pergantian jadi, Bapak Bupati nya. Mohon. Da depan aya sabaraha calon anu bade majeng teh. Memang ka setiap calon oge tos diajengkeun itu yeuna. Marangga siap ngan dipikir dibulak-balik deui pan aya anjuran ti Kapolrina oge pentas seni teu kenging. Leres pisan. Bilih pajarkeun eta kampanye tapi kumaha kan tuntunan teh jadi urang teh bingung oge gitu rek dana ka saha di geus kitu teh. Leres. Pan aya manajer atuh rupina. Nah, nu mawi manajer oge keur bingung ieu geus sami. Pami dipentak kitu teh mah. Nalika pandemi corona masih merajalela, kumaha tarekah kanggo Giri Harjati Luputra dina supados tetep eksis dina mintonkeun wayang golek Ajis. Ku ayeuna mah nembe ka emotis sih sararesna kamari-kamari bah. Leres pisana. Ayana tina era digital teh nya pribadi simkuring oge ngarasa tinggalin gitu. Nanging ku ayeuna pisan mulai diaktif dina digitalnya YouTube, Facebook, Instagram mulai diaktifkeun deui. Anya nu harita di live streaming teh nya minggu kamari gitu. Eta salah satuna supaya Giri Harjati Luputra tetap aya kegiatan hoyong aya produktifna lah gitu. Namina teh ngabacot. Yoga suara ngabacot. Yoga suara ngabacot. Ngariung bareng cepot. Oh, ngabacot teh singkatan. Ngariung bareng cepot. Gitu. Oke. Jadi nyeleneh lah. Ngabacotna kan tas lumrah ya bacot gitu. Mudah-mudahan jadi brand setting image gitu ya. Janten idiom enggal. Tah gitu. Pamirtu kumaha tarekah waktos harita live streamingna Ayoga tangtos aya nu nonton aya nu henteu. Kanggo anu teu nonton, ieu urang tingali cuplikanana Ayoga bade mintonkeun Ayoga suara ngabacot ngariung bareng cepot. Mangga beli itu so. Eta na muhun eta nuju ngabacotna kumaha. Maksudna kumaha? Nya mu nyarios ngabacotna kumaha. Pan cepot sebagai ieu ngawayang. Muhun suantan labungkul waktu nyanyi lagu-lagu. Poho deui dieu lagu. Simulasi pura-pura weh. Tah margi luar biasa ya mengurupikeun inspirasi, motivasi, edukasi kanggo pemirtub yen urang teh kudu tetap berusahanya tarekah gitu. Tah ayeuna urang sami-sami ieu si Cepot ngariung bareng si Cepot sapertos kieu ya. Tong hilap engke di like, subscribe eta Giri Harjati Luputra channel. Iya. Oke. Anu penasaran ke tingali we di channel YouTube. Nah, ayeuna mah urang ningali Ayoga janten si Cepot. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Aduh, darama kesadayana. Pangesto. Tepang di sareng simkuring. Si Cepot alias Aga Jali alias astagfirullah eta mah kumaha lain we eta mah nu penting hatena cing bersih we. Amin. Dewek teh keur ngajieun konten.
Nyeta yoga suara ngabacot ngeriung bareng cepotnya sasiereun sabeunyereun mudah-mudahan tongtonan sing jadi tungtunan malah mandar sing aya kahadean keur urang silarea nya. Kitu tah bah. Nama oge. Nya laguna teh poho deui nyata. Wilujeng tepang kabaraya sadayana dulur-dulur giri harja tilu putra. Urang ngariung suka seri gogonjakan di channel YouTube Giri Harja Tilu Putra. Gitu eta laguna oge tos tiasa mengundang rasa penasaran. Amin. Rumpaka dipidamelku ayoganya lira. Henteu. Aya Ian. Oh, abdi nya. Nu sareng kabogohna eta. Eta mah garwan punten gelisnya. Ian mah da penyuka sesama jenis. Janten salah sahiji tarekahna dina mangsa pandemi corona ieu nyaeta live streaming. Mohon. Nu sanesna naon? Masih kena eta anu anyar mah eta ngan cuman aya sabaraha konten anu masih kena terbengkalai dan kawisna bedah wayang.